nya da saya mau beukeun ayo bae di bawah sangsara ku Akang bios sawios kaula nu sanaos dicanakan liang cecepot ge mangga hei cocopet gitu gelis-gelis kemana we sasauran teh hei nggak teh kumaha kintin-kintina kerja ka abdi mangga ai kerja mah bujang hinga maka yang disanangkeun sanajan dibawa kana liang maung oge mangga teh deui tanya teh edeuk rek dibawa ka liang maung ditinggalkeun kuing mengkaning di negara Akang mah seueur liang maung nu laras nya hayu tuturkeun Akang maksud urang ka negara Amarta heula ka daerah Madukara maksudna ya kumaha Akang we aya kersa manuturkeun Akang nah ari salira teh parantos sah jadi salaki kaula kahiji menang tina saemara kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis liuk naon liuk lain geus eueuh indung geus eueuh bapa hayu nya teh naon atuh kitu mah cepot lan tuturkeun kaula ayo rakabat cubuk camak alah mulai sekarang teh saha abdi insya lain nu mana gadona teh meuni tilu ngageblek nya antong nempa-nempana atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu lah urang di dieu ieu aya saung hayu cepot kelana rek mudu heula ka Lebak ieu tuh ieu rek naon atuh dibawa ka nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug kemana karena bujal getek nah pira curug itu saong atuh ulah kalewihan we goblok naon sih teh nah geuning teh abusna lain kana bujal da ieu ge lain curug lampah eta kasarius di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna Sampurasun mangga ling rampes rakabata sareng saha karasan Akang teh kasumpingan Kakang Semar aluh kabeneran kapihat diuk siap dulu tunggu nih gagat tenang calik sampurasun jadi wilujeng sumping Raka Batara non kalaresan gini ieu jeung si bangsat ka dieuna ya
we aing disebut si bangsat nya teu naon ari henteu mah make kasinggungnya ujuk kumaha bae Raka Batara anu dipilarian teh layang jamus kali musada teh lapor-laporan titu ti dieu teh teu kapena anu kalarsan pisan aya wartos geuning layang jamus kali musada teh aya nu maling oh kitu kusaha nu malingna teh kulawarga Semar jeung si Semarna uluh nu mawi akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang yen cenah dawala ditandasa duki kahanteuna jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layang jamus kali musada da ieu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupus ti ku kaula di sumujudan nyaeta Kangjeng Rama Guru Rasidorna deudeuh yang masih kene kapangaruhan geuning jang bangsa urang teh kudu datang anar-anar ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep ai beja tinu lain dipercaya paingan negara sorangan diculkeun budayana sagala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu budaya-budaya deungeum marahan budaya eta teh dianggapna agama deui aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna usuk urang mah ulah lepas ti dinya nya ka Allah we sareng kana sunnah Rasul urang mah ujang iya yi kaula dedek pangemut akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamus kali musada teh ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange ieu teh politik adu domba ya supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun saling gorengkeun jeung saling curiga itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah sanes bakal seueur anu mecah belah boh di jero negara boh di luar negara anu tadi nda teh pangaruh-pangaruh sejen teh dianggap agama tidak budaya anu temahna kieu bangsa urang teh jadi paburantang dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea yai panuhun tiasa sadar dugi kabarinya anjeun ulah manglawankeun si Semar ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula Arjuna saha cocorowokan saha Sampurasun rampes saha cocorowokan ja den kula abdi moal ka jero nah mau ka jero ieu bade mariksa beuteung pun bojo ieu untuk keserban